Ustad zaman ayeuna eta geus beda jeung ustad zaman baheula. Ustad zaman ayeuna mah kana mobil beuki, kana motor beuki, mobil kudu Pajero, pondok pesantren kudu mewah, kana dunia beuki. Bahkan meuli motor jeung mobil eta pake kredit, kan tolol masalahna. Eta ustad zaman ayeuna dek kumaha atuh murid-muridna maju. Indonesia lamun kieu bae hancur. Bener oke dina kitu nama meureun loba rata-rata na hubu dunia tapi da meureun lamun cek bahasana balik deui lah. Namun ayeuna ustad kiai beukina seperti kenaon bieu teh Mobil, motor kredit kana janda beuki aya nama kiai ustad kana janda teh dikawin. Lah ieu mah nya Bahkan ieu hiji deui aya ustad TikTok. Teu jiga aing jeung sia. Gitu nya. Ya ieu mah urang mah hanya ukur pendapat urang sorangannya, kalau urang sorangannya meureunnya. Namun numutkeun ayeuna loba kiai, loba ajengan beukina kana motor, mobil emang meureunnya. Namun numutkeun geus zamana da meureun cek bahasana kan loba kitu cek bahasana pan meh aing teh aya simaan kitu pan teu aneh kitu cek bahasana. Baju kudu alus. Baju oge cek bahasana tong boro ajengan ya. Ieu mah nu benar-benar ajengan kitu nya. Ieu mah nu lain ajengan tidak setelan make udang siga ban Vespa. Make sorban anu kasmir teh nu mahal teh nih. Terus teh sarung BHS, make jubah, padahal eta lain ustad. Elmuna eueuh. Terus teh meureun atuh masyarakat nu ngaranna bodoh alah ieu mah ajengan. Padahal teu bisa alpiah, teu bisa patul muin, teu bisa sarah siti. Elmuna mah eueuh. Beuki kana amplop. Tah eta. Jadi lain ajengan ngarti gitu tapi ajengan ngartos gitu. Nya. Tah eta mah lamun cek bahasana namun aya ajengan gitu. Nya ieu mah nu ieu dalam konteks urang bahasana kana ajengan nu benernya. Aya nu kasebutna ajengan teh ustadnya. Ustad namun dalam dina kitab Ta'limul Mutalim ari ustad teh anu mere saharap ka urang. Eta kasebutna ustad. Nya najan cek bahasana teu apal syarah sitin, teu apal alfiah, tapi lamun bener eta seperti ibadahna getowalnya. Terus teh kana ngajina getol, gue ngaguruan kana barudak teu naon nya bisa disebut ustad. Tapi kanu jadi masalahna ayeuna ngamalkeun ilmu tara, cek bahasana ngawuruk tara, cek bahasana kana kawe, mencek bahasana mah kana kawin we dibeukikeun kitu nya rata-rata nama gitu. Jadi kieu nya dengekeun ieu aku cewisia. Indonesia teh hancur. Ayeuna loba kiai ustad anu nyamar, kopeah alus, baju alus, hatena kana dunia. Resep kana TikTok, resep kana YouTube, neangan duit di internet. Sedengkeun aing jeung sia mah lain ustad lainnya. Imal wali wali kawin lain wali loh aing. Jadi kieu ari ustad jeung kiai zaman baheula mah pan apik kitu nya. Apik cek bahasana. Ngajarkeun salat, ngajarkeun ngaji. Ari ustad zaman ayeuna eta ngan seukur loba omong. Teu sebutna ilmu ujub teu sesuai jeung omonganana. Ulah cinta dunia, tapi manehanana kudu Pajero. Pamajikan opat gitu. Eta dengekeun ku celisia. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Ari dunia eta penjara jang orang mukmin. Jeung surga jang orang kafir. Maknya ustad teu nyaho kana dalil eta. Dunia eta penjara jang orang mukmin tapi naha ustad beuki keneh kana mobil Pajero. Balik deui cuk urang deui. Ayeuna mah pan rata-rata lain ukur ajengan tapi
ngajengan gitunya lain ustad tapi ngustadkeun gitu cek bahasa nama peda make setelan siga kiai aing ustad sedangkan lamun kasebutna ustad balik deui kana taklim dieu nya jalma anu bener-bener cek bahasana dina ngamalkeun elmuna sok sanajan sahara nya tah gitu cek sia Indonesia lamun kieu wae hancur moal Islam. atuh sakedeung deui oge cek bahasana kitu-kitu keneh moal aya perkembangan. Untung aing mah lain ustad Untung aing lain ustad, aing lain kiai, lain kiai, aing lain wali. Aing wali. Wali non sia? Wali nikah. Aing siapkan kemarin boga budak awet aing teh jadi wali nikah. Jadi sakabeh jalma teh wali. Wali kabeh oge lalaki catetannya. Kabeh lalaki ge wali ngan wali nikah gitu. Jadi ustad zaman ayeuna geus beda jeung zaman baheula. Geus we pokona mah hancur lah Indonesia. Benar gitu. Tos